Perasaan ya kisah hidup gini amatnya. Yang naon-naon susah, boroning, yang beli Pajero Sport, yang beli rokok wae masih ngutang. Erek nyangan gawe kemana-mana hese. Sekali menang, malah jadi tukang merobagong. Benghar henteu bodohnya. Hayang buka usaha, boga modal ngan 7.500. Duit sakitu cukup jang naon. Ternak puyuh. Terus lamun buyurna geus gede, rek dikumakeun. Ditita jadi bazar gitu. Lamun teh jadi kampret. Semoga kaya nih lekas membaik. Komodo masalah percintaan. Geus teu bisa digambarkeun ku kata-kata. Karena boga kabogo si denok pingguin anu beungeutna bodas beheungna hideung. Salingkuh jeung si ono sorona tukang cuangki di Tegalega. Alasanna kamu terlalu baik buat aku. Bagong. Manya mah kudu jadi begal heula ngebeh kabeh awewe satia. Emang hese jadi cowok baik. Komodo lamun batur nyaho bahwa sebenarnya orang teh Ultraman. Pasti mulai awewe anu daek. Geus lah. Lila-lila lamun terus dipikiran bisa gelo. Iya wae geus ciga nu gelo ngalamun sabari ngomong sorangan. Cigana kudu neangan batur ngobrol jang neangan solusi buat masalah iyo. Wah, maneh keur di marana, urang hayang ngobrol. Urang ketemuan di tempat biasa. Semoga mereka boga solusi. Maneh rek ngomong naon, Jon? Urang hayang curhat, wa. Oh, yang geus tinggal ngomong. Jadi kieu, wa. Ya elah, maneh mah masih mending, Jon. Dah coba urang. Caduk. Jangan kayak ngomong. Ya terus maneh rek ngomong naon? Masalah cinta, masalah hirup. Maneh mah masih mending, Jon. Dah urang. Si Bagong malah jadi adu nasib.